لله الذي جعل الشهر في شهر ربيع الأول تعظيما وتكريما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال أيضا في الحديث القدسي لولاك لما خلقت الأفلاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي falahu ajru mi'ati syahid. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'an lahum ta'aman wa amila insanan ba'asahu Allah yawmal qiyamati masiddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im li'anna ma qasduda li maulidi illa li mahabbatin nabi. Wa qala Syekh Jalal wa Sayyidi fi kitabih ma min baitin aw masjidin aw mahalatin quli abi maulid Rasulullah sallallahu illa hafatil malaikatu fi dalikal makan wa ammahumullah birrahmah wal mutawwifuna bin nur فإنهم يصلون على من كان سببا تعظيما لمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah
kalayan kudrat mengirotan Allah subhanahu wa ta'ala ulang sadayana tiasa rabu dina iwaktos tiasa kepelan di mungkulu binarada ngalaksanakeun kewajiban ulang sadayana salami ilmuri ulang di alam dunia ngalaksanakeun parentah Allah sareng Rasulna nuturkeun jejak langkah para ulama yang tolabul ilmi sekaligus ta'liman wa takriman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah mangkat tina ikepelan tina paniatan urang sadayana tina lengkap urang sadayana. Jantan sababiyah lungsun rahmat sareng firman Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kaken makhluk Allah besalamina dipikannya aku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kaken umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kacawisan kali kenging syafaatul umat jaga dina poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sadaya puji karunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah numusik malikeun urang sadaya. Allah nu ngahirupkeun jeung ngamuritkeun urang sadayana. Allah nu ngarizkian ka urang sadayana. Allah nu ngapimbeurang jeung peuting ka urang sadayana, termasuk Allah nu ngumpulkeun urang dina waktos ayeuna. Mudah-mudahan dikepelan urang jantan syariat, jantan sabab urang tiasa kaperjaga balik ke tempat anu sae Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Teuina rahmat miwasalamna mugia tetap dipacurakeun ka junjungan urang sadaya Rasul pinunduh Nabi pinilih Habibana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuina kasana kula wakina para sahabatna para tabi'in tabi'in bikin ka urang sadayana. Mudah-mudahan salamina aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Urang nyukeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ayeuna iriungan niat anu kalintang saena. Sedang ngalaksanakeun kewajiban urang salami hirup di alam dunia orang takdim kana kelahiranana Rasulullah sallallahu alaihi urang mika cinta, urang mahabbah, urang ingat ku dilahirkeunana junjungan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata bahasana kenging maulid, kenging maulud. Penyebat maulid mana maulud oge mana duarana lepat. Anu lepat mah teu ngararti nanaonan muludan. Nu ngartos mah insyaallah nang sababna urang muludan. Ibu muludan 5 tahun. Bapak-bapak muludan 5 tahun. Naon tujuan muludan? Dipiwaran ku Allah atawa wajib atawa urang tujuan muludan teh urang tujuanana urang mahabbah ka Rasulullah bongan urang datang umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da umat Nasrani mah moal muludan, umat Yahudi moal muludan. Kaum Nasrani jeung Yahudi moal muludan. Nu muludan mah umat Islam anu iman kana ayat Allah, nu iman ka Rasulullah, nu taat kana parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muludan mah pagawean urang Islam, jalmi anu iman. Nu teu iman mah moal muludan. Nu luar Islam mah moal muludan. Nu sapoda teh urang Islam anu iman ka Gusti Allah. Tujuanana urang sadayana sejak urang mahabbah ngagukeun kana kalahiran sanes ngamulyakeun ka demoal biasa. Nu biasa ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul wungkul Allah subhanahu wa ta'ala. Urang mah ngengongkeun cintana ka Rasulullah. Saur Kanjeng Rasul
sasaha jalmi anu nyekel pageun kana sunah-sunah kami nalika ruksahna umat kami mangka tetep gereka jalma ganjaran di Allah ganjaran 100 anu maut syahid amin ya rabbal alamin. Jadi bangna ulang teh urang cinta nemokeun mahabbah karo Rasulnya Rasul ngadawuh man ahabbani kana ma'i bil jannah sasaha memiliki cinta ka kami maka bakal babarengan kami di surga amin ya rabbal alamin. Balai ka surga balai mauludan sadayana mauludan kudunan numpang nyalira kudunan 1 juta ewan 2 juta ewan 10.000 ayam surga 10.000 tembongkeun urang cinta ka Rasul harta urang jeung tanaga urang jeung emutan urang tujuan urang hoyong ngarai karidhoan Allah hoyong ngarep-ngarep ngarai samaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur para ulama dan Imam Syafi'i nyarioskeun man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sasaja anu kumpulan tujuanana ngagungkeun kana maulidna Rasul ngagungkeun kana kelahiran Rasul fardi-wardina dikempelkeun tatangana dikempelkeun wa ayyaan lahum ta'aman sareng nyadiakeun tuan ayat tuanna teh aya nyadiakeun tuangeun jadi leureun sareng amal anu sae urang ngaoskeun sholawat urang ngaoskeun Al-Qur'an urang ngaoskeun kisah Rasul ba'asahullah yaumal qiyamah masiddiqin wasyuhada wassolihin Allah bakal ngahudangkeun dina poe kiamat disarekeun sareng siddiqin sareng para syuhada sareng para sholihin bakal cali di surga nani amin ya rabbal alamin. Nah eta teh jeung Rasul wukul nah eta teh jeung Imam Syafi'i wukul atau Rasul Gusti Allah ini gabi makan kebelah penjelas teh eta teh jeung Imam Syafi'i nya eta teh sarukan jeung Rasul lepas eta teh saur Allah yakin mana ayat Allah wa may yuti'illaha wa rasulaka ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa yadkhuluna fi jannatin na'im wa hasuna ulaika rafiqa. Saur Gusti Allah ini jelas sasaja manu taat ka Allah sareng taat ka Rasul saur Gusti Allah mangga eta jami-jami bakal dikepelkeun sareng jami-jami anu parantos dipapan iman ku Gusti Allah saha para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada eta golongan-golongan jami anu pangsae-saena bakal ngarencangan urang jaga di surga amin ya rabbal alamin. Sakurangna hadis maudhu'na man altama maulidi kuntu syafi'an lahu yauman qiyamah sasaja mengenana maulid kami maka kami bakal nyafaatan dina poe kiamah amin ya rabbal alamin. Hoyong syafaat Rasul hoyong mudah-mudahan teras mudah ini kita harus urang hoyong syafaat Rasul maka kompasea deuk mudah deuk hadir aya hayang syafaat Rasul lampu-lampu syafaat Rasul sok mudah kudu bulat-bulut wae atuh kedah deuk silih pulut oge empe silih pulut teu aya jumadil awal akhir aja beruah ke biasa mudah marukana mulut bilang wae sanes kasih kulimat teuleun bungal malam Jumaah mudah tuh bungal dinten mau sholawat terus kita wisna jalmi anu muludan teh jalmi nu ngahirup-hirup sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da urang mah apal urang teh anu numpang bae wukulnya. Ade hati-hati. Anu muludan teh numpang bae wukul atau numpang masane 10 dan hati-hati.
judul dan sebagian muda teh judul nama urang cinta mahabbah karo Rasul. Tawis jalmi anu cinta mahabbah karo Rasul, cinta karena sunnah Rasul. Ibu cinta sunnah Rasul, bapak suka sunnah Rasul, ibu pada ngalaksanakan sunnah Rasul, bapak nak uyos ngilapa sunnah Rasul, ibu uyos. Ibu cinta sunnah Rasul, bapak cinta sunnah Rasul. Sahur kanjeng Rasul salamkeun baju karena sunnah kami. Nalika rusakna umat kami, maka bakal diberi ganjaran 100 anu maut sahid balai alim. Balai Bu. Wah, bisa alim kan Bapak. Jadi alhasil ngalaksanakeun nu muda teh anu cinta ka Rasul teh musalamina di lapas sunnah Rasul. Naon sunnah Rasul teh? Ibu terang? Tuh ceci bapak mah sunnah Rasul teh nikah. Naon sunnah Rasul teh? Sunnah Rasul teh ibu netepan qobliyah ba'diyah. Sunnah lohor qobliyah ba'diyah sabarokaah. Lohor qobliyah na opat ba'diyah na opat dari 8 tambah fardu opat jadi 12 farduna opat qobla opat pada terus asar qobla na opat badana terhayat ya itu apa sunnah Rasul teh asar mah teu aya ba'da aya qobla nampakna asar teu aya ba'da haram sholat pada asar. Ada bisa aja sholat pada asar ya haram hukumnya. Ulah asar pak alus namun sholat pada asar patokna haram. Jadi asar mah aya qobla terus maghrib aya qobla aya ba'da. Qobla sabaraha hiji 2 ba'da 2 tambah fardu jadi 7 maghrib qobla ba'da. Terus isya qobla 2 ba'da 2 tapi opat dan 8 pokokna opat. Subuh qobla sabaraha hiji 2 ba'da sabaraha hiji aya subuh sareng asar haram hukumna. Jadi teu aya ba'da asar sareng ba'da subuh ta eta sunnah Rasul. Ibu suka sunnah Rasul? Sunnah Rasul teh naon deui? Netepan tahajud, netepan tarawih, netepan fajar, netepan duha, netepan isra. Salam qailu la osaqoi la. Ulah makola teh pakai suku sapuila lain. Kaulilah teh kulem sate acan waktu duhur. Sakinten-kinten satengah jam kanu kulem teh sunnatul umum. Qailuna disebutna kulem sakedar. Kade budak-budak yang budak-budak kepada asar. Hati-hati. Sadenya tuh eta sunnah Rasul. Sunnah Rasul teh. Naon deui sunnah Rasul urang asal sunnah Rasul ye. Numput jangot sunnah Rasul. Ngaguntingan kumis sunnah Rasul. Nyambutan bulu kelek sunnah Rasul. Nyambutan bulu kaeut sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Netekan kuku sunnah Rasul. Ibad dinten Jumat sunnah Rasul. Ibu-ibu bapak malam Senin, malam Jumat, Kamis, Sabtu, Ahad, Rebo sunnah sunnah Rasul. Ibu-ibu lamun bapak-bapak rajin sunnah Rasul ridho atau henteu? Bapak hati-hati. Mangkana rahasia tahajud Gusti sareseurean. Rahasia tahajud lamun mah hoyong ditamakeun disehatkeun lahir batinna ku tahajud teh insyaallah.
hayang digambilkeun masalah ku tahajud teh lumayan, hayang seueur hiji ku tahajud teh nyahan. So, maka kita roskin tadi teh apa? Hoyong seueur hiji kasratus salat heula cek Kanjeng Rasul. Lobakeun salat. Tuh, nya, tae ka sunah Rasul. Ari sunah Rasul teh aya nu wajib, aya anu sunat. Mana sapalina sunah Rasul teh? Sunah Rasul teh salat berjamaah di masjid eta sunah Rasul. Ini bohong, muludan mual tahu ka masjid tarakut. Bohong. Muludan diperhatikan terus, rajaban diulangi terus, hari sholat di imah wae. Alhamdulillah. Ciparuda ulah sok sholat di imah, lamun teu aya udur mah ribu mi'at tawasema leuwih hade berjamaah. Minggu bisa masjid tak sholat berjamaah teh sunah Rasul. Ayat sunah Rasul anu wajib kade, ari sunah Rasul anu sunatinya nya, ari sunah Rasul wajib dihare-harekeun. Mana sunah Rasul wajib? Sunah Rasul wajib teh sholat 5 waktu. Sunah Rasul kan mana sunah Rasul wajib kepada sholat? Tolabul ilmi. Mana dalilna? Hadisna. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah minal mahdi ila ayat sudah tolabul ilmi diwajibkeun ka diri hukum kaya. Tolabul ilmi diwajibkeun ka aki-aki hukum. Tolabul ilmi diwajibkeun ka budak TK ngumpul teu teu diiwangi ini aki-aki TK tapi sadayana umur minal mahdi ilal lahdi. Maka jalma anu kan bener-bener cinta karena sunah Rasul ieu. Salat berjamaah di masjid tolabul ilmi teu kalangku. Ari bulan mulut mah dagingna nya tah nu pokok nama deungeunna nama anu asli nama cinta ka Rasul teh bungal waktos sanes bulan mulut usahakeun cing pinuh masih bungal bulan oge nya ngan ari bulan mulut aya langkungna tuh urang dingeureukeun kaoskeun sholawat ka Rasul maka tadi disebatkeun aya hiji golongan jalmi anu lebet ka surga tanpa hisab. Golongan jalmi anu lebet ka surga tanpa hisab. Nu mana ieu golongan jalmi anu lebet ka surga tanpa hisaban? Hiji jalmi anu dawam ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasul. Kosong mah sholawat kosong. Ari mata sholawat wajib sunah. Ari ge awas. Wajib berarti. Maca sholawat teh hukumna wa? Sok ayeuna urang salat tong disalawatan, teu sah salatna. Berarti wajib maca sholawat. Eueuh keur maca sholawat dina salat teu sah salatna. Kagorokeun rukun. Cing ari maca sholawat di warang nusa ku RT ku ustad ku gusti ku rasul ku ulama ku wali saduana Gusti Allah. Mana perintah Allah? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nu iman mah pasti resep maca sholawat. Nu teu iman mah moal resep. Cek nu teu iman mah naon kaganeng-ganeng maca sholawat. Teu nya. Padahal teh kitu nu teu iman. Capek-capek cenah. Nu teu iman, nu iman mah moal eureun mah sholawat kudu ya. Di luar salat keur salat kok.
Sabab sholawat piwala Gusti Allah. Cik dina dawuh Allah Subhanahu wa taala sahat numpang payunan mau sholawat akan Rasul. Gusti tuh Allah bae piwala namayuna. Sanyana Gusti Allah sareng malaikatna ngaos sholawat akan Rasulullah sallallahu alaihi Sumpih bepidahu ulama al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi subhan al-jannatu ari surga wa na'imuha jeung kanikmatan surga al-jannatu wa na'imuha al surga jeung kanikmatan surga eta saktun dicawiskeun liman kajalma anu maca sholawat sareng salawat ka Rasul. Hayang surga teh gapir gini kan loba maca sholawat. Mata nu asup ka surga tanpa hisaban jalma anu dawa maca sholawat ka Rasul. Ini sholawat. Nu kadua mana deui jalma nu mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamina cinta ka Rasul siangna wengina teu bulan naon tetep cinta ka Rasul. Piwaran saha urang cinta ka Rasul? Pirang saha urang tut ka Rasul? Piwaran Gusti mata muludan teu dibilang wajib. Ayat Allah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu a'lam bishawab. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah lamun aranjeun bener cinta ka Allah fattabi'uni praktur ka kami. Tuh berarti hukumna wajib bejakeun ku anjeun Muhammad yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum maka Allah Subhanahu wa taala bakal cinta ka aranjeun kabeh jeung Allah bakal ngahampura kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh. Amin ya rabbal alamin. Iki naon tadi teh nu lebet ka surga tanpa hisaban teh anu dawa maca sholawat karo Rasul. Malah kana parentah Gusti nu kaduana nu cinta karo Rasul aya waktu siang wengina. Nu katiluna nu lebet ka surga tanpa hisaban teh anu dawam salat berjamaah 5 waktu. Kata mudah-mudahan dina memperingati Maulid Nabi urang cinta ka Rasul singnya sholawat nacing seueur salat berjamaah sing leket. Amin ya rabbal alamin. Tak urang-urang teh kitu urang ngaluarkeun harta tong lebar sabab sultan Rasul nyarioskeun sasaha jalma Sayyidina Utsman saruman nyarioskeun sasaha jalma anu ngaluarkeun hartana dianggap maut tadi maka bakal babarengan jeung kami di surga. Sasaha jalma anu nganampakakeun dirhamna Sayyidina Utsman ka jalma anu maca Maulid Nabi mangka sabisareng maot syahid dina perang Badar sareng perang Uhud. Itu sarusina ali kalau wajah jalma ngagukeun ka Maulid Nabi malah keluar di dunia angin kalawannya Nabi nyana iman itu kita sahabat ngawulinana. Maka ulah ayo ulah sabi-sabi tawiskeun ulah takdim ka Rasul ku harta ulah tanaga ulah sareng emutan saur Syekh Jalaluddin As-Sayyidi nyaroskeun tinggi tadi mamin baitin aw masjidin aw mahalatin quri'a fi maulid Rasul sallam illa abatil malaika bidalikal makan wa ammahumullahu birrahmah
wal mutawwiquna bin nur bagi law yusalluna ala man kana sababan ta'liman li maulidin nabi sallallahu. Bepati-pati hiji bumi, bepati-pati hiji masjid, bepati-pati hiji tempat buruan nu dibaca ke eta masjid eta buruan ngaoskeun naon maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa hafatil malaika fi dalika makan amin dipinuhan ku pirang-pirang malaika di tempat amin robbal Allah kalungsurkeun mang pirang-pirang malaikat setiap riungan muludan Allah ngahadirkeun ruhna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa amahumullah birrahmah mang kaminuhan Allah subhanahu wa ta'ala kalawan rahmat wal mutawwiquna binur di tempat dipubeng ku pirang-pirang malaikat fa innahum yusalluna ala man kana sababan ta'liman li maulidin nabi sallallahu alaihi sadayana malaikat mangmintakeun hampura kajalma anu ngagugeum kana maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin rabbal nas'aluka rahmata wal maghfirata ya rabbi al-wasila jami'a maqasidi wa maqasidina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya Allah bi sirril Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu taqdiman wa takriman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma rabban nasi a'adhiba syaishi wa anta syafi la shifa ila shifa'uka shifa'un la yusaqama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ulang minta Allah di barokah Fatihah ulang khusus di putra putri ulang sadayana mudah-mudahan barokah maulid barokah Fatihah putra putri ulang dari Allah putra putri ansarul sarolihan dijadikan ahli ilmu ahli agama ahli ibadah dihargir disenangkan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair waj'al auladana minas sholihin waj'al auladana minas sholihin waj'al auladana minas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Bil fadilah ya rabbi shalli 'ala
يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزورنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنور يا رب نورا وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا يا رب صل عليه وسلم يا رب واسقنا جنانا يا رب أجرنا من عذابه يا رب وارزقنا الشهادة يا رب عنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسع كل مسلم يا رب وافي كل مولي يا رب أكرم بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والتردي أنت التيادي والعلمي يا عين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والتردي أنت التيادي والعلمي يا عين الجود والكرم لقد جيران من الهرم هرم الإنسان والحسن لهم من قول به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والكرم أنت تياتي وتنعمني يا ويل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم ومن الحسنى بحرمتهم وعلشنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السائر والتقوى أنت تياتي وتنعمني يا ويل الجود والكرم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة بسم الله الحدية مستقرة تبارك على ما صلى الله عليه بحمد مولانا السادة النبي صلى الله عليه من الشكر الجميل صلى الله عليه وسلم على الله الرسول تقدم والأولين صلى الله عليه المتقلد والكريمة والجبال صلى الله عليه واستفتح الله تعالى رضوانا ينصر وتنطلق النبيين صلى الله عليه ويوم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه واستشهد هداية السلوك الصبر والحق الجميع صلى الله عليه وحفظا من الغواية فتح القتل والفقار صلى الله عليه ونسرنا بالصدر لنبي وعليه السادة والبرية صلى الله عليه نسب الشريف أكدت عن نسابق بغيرها صلى الله عليه واستعين بقول الله تعالى والقوة القوية صلى الله عليه إنه لا حول ولا قوة إلا بالله أكبر اللهم قبل يا سبيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة وأن عبدت به والسبيل صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمر بن عمر بن واسمه مغيرة الذي تبرت القارئ صلى الله عليه ابن حسين واسمه واسم ابن حسين واسمه فتنة بضعة وفسية صلى الله عليه الله تعالى الأرض المحترم فحماه صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم وكذلك عبد وأيد وعيد بن كير واسمه قريش وإليه تنسب بالدون وقرشية صلى الله عليه وفوق بلاد وكذلك إليه كثير والركب صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حسين بن المنهبة الذي يسوى أول بلد جدين الرحاب الأرضية صلى الله عليه وسمع باسمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى وذكر صلى الله عليه ابن مضرب ميزان لمعلم الأكبر والناس كل نظم اختار له
Muhammad